Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bila hadis nalika jama maksana hadir ajal syekh umur jam rizkina, maka turun malaikat opat pisan narik nyawa tina dua suku lengan asatina beteng ayah rekam cucuk ditarik gunung gajah jadi tusuk rara saktina banget kasusahan langit ragrakan jasad katindihan kumawaning banget parah rupa pias kesa ngucur tina tarangan sreg napas eta maot kara sana huru hara kabeh badan pada sakarat pohara barang nyawa nepi kanati korona pegati tinggalan dunya jeung ahlina tutup lawang tobat rejeng ti gulanda fitnah agama serta iblis haruda ngarupakeun indung bapa rejeng sobat anu maoti harelati kolebat ngajak asukana agama Yahudi agama Nasrani bari abis budi mawa cai tina gelas ngabibita anu kagoda eta cilaka nyata maka lamun iman kuat taat boga tantu malaikat ngajak ketohaga lamun iblis iman amal ngakacilet meren ngagodana iblis bulan balik paur susah dulur masing awas sing curiga ti ayeuna sing tiwas abdi nyuhunkeun apa sareng apian iman sareng Islam tetap kepayang mugi maut nyandak iman sareng Islam salamet di dunia sareng di akhirat mugi urang maut sing husnul khotimah salamet di dunia sareng di akhirat amin 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 ya rabbal alamin ditutup kumuji Rabbul alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.